Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui, urang naraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantu nyejarah carios parawira jawara wedalan pasantren. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kanu emang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin, dilancarkeun sagala rupinanya tong hilap dirojong, ditarwelan tombol subscribe. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados tinyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha atuh ieu terasna carita prawira. Sok kaparayun sadayana. Kocapkeun basa aya deui abringan komplotan Mbah Juhali saparakan jah. Anu katempo we talurun gunung. Atuh ku prawira jeung Mang Jahit teh laju dikukuntit ditaluturkeun we. Rek digagalkeun cenah maksud jeung tujuanna teh. Ari pupuhu eta abringan teh kiwari mah dipupuhuan ku si Gurdali. Anak buah kepercayaan Mbah Juhali anu tingkat pangabisana teh aya di saluhureun si Raun. Si Gurdali kasohor ahli dina ulin badogna. Si Gurdali dibaturan ku dua urang anak buahna nyaeta si Hanan jeung si Ujo. Anu keur patinggara di gue laleumpang mapai jalan satapak tuturubun turun di luhur gunung. Basa keur dikukuntit ditutur-tutur ku prawira jeung Mang Jahit. Si Gurdali anu seukeut pangtengena bisa ngadenge lengkah-lengkah suku jalma anu nincak regang-regang garing jeung kalaras. Si Gurdali kontan ngalieu ka tukang. "Aya naon Kang?" Dewek ngadenge, "Aya nu pating korosak euy, lengkah-lengkah suku jalma. Urang teh geus aya anu nuturkeun." "Nya Kang, saha atuh nya? Coba urang teang bisi batur urang nuturkeun." Si Ujo ngoloyong leumpang ka tukang mariksa kaayaan. Tapi weleh eueuh sasaha. Lantaran prawira jeung Mang Jahit teh anu nutur-nutur ngadon nyarumput sajeroning rungkun. Bari merhatikeun we kanu keur tengah-tengo neneangan. "Teteh Lajang, kayan urang teh dikanyawankeun ku eta jalma jahat. Tuh keur tengah-tengo neneangan urang." "Nya Mang, teteh lah eta jalma nu leumpang pangheulana teh seukeut pisan pangdengena anu ngarti. Tingkat pangabisan nalin bantrak-bantrakeun Mang." "Nya Jang, kumaha tuh eta jalma nu keur neneangan urang? Kumaha Mang urang baledog we lah. Urang tinggang. Keun hayang nyaho urang tinggang." "Nya mangga we Mang. Ari Mamang jago kana maledog mah. Ih, ulah disebut Mang Jahit Jang. Mang teh ahli dina titinggang mah. Ahli na babaledogan mah keun. Ku Mang bakal dibaledog." Kitu prawira jeung Mang Jahit teh anu ngobrol haharewasan di jero rungkun. Mang Jahit katampo laju dongko nyokot batu sagede peureub orok. Geus kitu mah laju we eta batu teh dibaledogkeun ka si Ujo. Belesat, beletu. Keuna pisan kana tarang si Ujo. Puguh we atuh si Ujo teh maneh ngagoak. Bari nyekelan tarangna anu katampo buncunur. Malahan mah karna mung getihna teh ngucur tarangna nepikeun ka soe. "Aduh, alah anjir, aya nu ninggang ieu teh. Kurang ajar saha nu ninggang ka aing yeuh." Panonna merhatikeun ka sabuleureun eta patempatan rek diteangan. Nah saha cenah nu geus kumawani tunggang tinggang sagala rupa, tapi basa geus ditempoan teh eueuh sasaha. "Hei, saha sia? Nu geus ninggang kana tarang aing? Kurang ajar sia. Asok, kaluar temongkeun diri."
Tapi eueuh anu nembalan an bae teu dilaya sora anu arak-ak uruk-uk ugowe atuh si Ujo teh mani kaget. Alah, moal kitu ninggang aing teh monyet. Hei sia monyet, keluar dari kurang ajar, dipencit ku aing. Larang aing kuat kapuncunur kieu. Nah sia eueuh gawe sia dasar kunyuk. Ai, sorana mati lebah dinya tah. Ku aing diteang sia ditewak dasar kunyuk dipencit sia. Si Ujo teh laju nyampeurkeun ngadeukeutan ka sumber sora anu jelas. Eta sora nu arakang urunguk teh anu disangka monyet teh ti palebah rungkun. Sedengkeun di jero rungkun Mang Jahid anu bieu arakak urunguk niru-niru sora monyet teh. Basa mireungeus si Ujo nyampeurkeun laju we dongko deneangan batu. Kabeneran meunang deui batu sagede peureup orok. Geus kitu mah eta batu teh dicekel. Bari jeung tan tabara deui. Batu teh dialungkeun deui kana lebah cukang irung eta si Ujo balatu. Alah, aduh, anjir. Kurang ajar sia. Irung aing keur ngegetihan kieu. Alah. Kunyuk sia kunyuk. Si Ujo teh laju ngajengkat ngajauhan eta rungkun inggis ditenggor ditinggang deui ku eta kunyuk. Bari nyekelan cukang irungna nu katempo balobaran ku getih. Sedengkeun ari Mang Jahid basa mireungeuh eta jalma jahat teh katempo jiga anu ripuh. Tarangna buncunur irungna geus baloboran ku getih. Mani bunga. Alah Jang, tinggal Jang. Eta jalma jahat teh kuat karipuh kitu. Mang teh atuh jago kana ninggang mah Jang. Keuna kana sasaran. Lantaran Mang mah boga ajian si Nurwenda dan Nurwenda jiga Arjuna. Nah ari Mang, aya ku lengger-lengger teuing karunya Mang. Teu tingali. Eta tarang jeung cukang irungna balaboran ku getih. Jamak we Jang. Kangaranan jalma jahat mah kudu diwarah. Mang Jahid jeung Prawira teh laju we ngahep-hep caricing sajeroning rungkun. Sedengkeun ari si Ujo anu geus tatu laju we ngabarata kelumbat menta tulung ka abaturna nu duaan. Alah, tolong Kang. Alah, tetelan nu bieu teh geuningan monyet. Ayo ditinggang ku eta monyet Kang. Irung abdi nepikeun ka getihan kieu ditarang mani buncunur. Puguh we atuh si Gordali jeung si Hanan teh mani kaget. Nah bener cenah eta si Ujo teh ditinggang ku kunyuk atawa ku monyet. Nu bener sia, jadi nu bieu pating korosak teh lain jelema tapi monyet. Nya Kang, monyet. Di belah rungkun belah ditu Kang. Aduh, tulungan ieu. Sapira ku sia Ujo. Monyet atau jelema? Si Hanan oge penasaran. Ih, monyet. Kadenge arakak urung puguh ge. Alah, kurang ajar tanya monyet teh kudu dicangkalak, kudu ditewak dipencit. Ay kurang ajar atuh monyet teh. Betunggang tinggal sagarupa. Belah mana sia Ujo? Itu belah ditu. Di rungkun manja. Pek teang kumaneh atuh Hanan, bisi teu percaya mah. Asok ka itu si Hanan, periksa ku si laing, nah bener. Anu geus ninggang, ieu si Ujo teh monyet, lain jelema. Si Hanan penasaran tetalangke laju we atuh nyampeurkeun ka lebah rungkun manja. Sedengkeun di jero rungkun, Prawira jeung Mang Jahid teh atuh mani curinghak di we nempo aya nu datang tetela geuning baturna nu tadi meureunan penasaran. Alah Jang, aya nu datang deui tuh, baturna meureunan. Hayang ditinggang deui ku Mang jigana mah Jang. Nya Mang, aya nu datang deui. Pek we ku Mang tinggang deui. Nyakeun sia, urang tinggang ku Mang. Kadawak atuh moh eta Mang Jahid teh nyokot di batu. Malahan mah kiwari batu teh leuwih gede batan anu ditinggangkeun ka si Ujo. Sabada eta batu geus dicekel, laju we dipaledogkeun ditinggangkeun ka si Hanan anu keur nyampeurkeun. Beletuk keuna pisan kana tarangna. Da eta we atuh si Hanan teh nepikeun ka ngalenggak. Aduh, alah, kurang ajar. Kunyuk sia teh euy. Kumaha nininggang ka aing?
nyawe horeng sia geuning kunyuk. Kurang ajar sia wani-wani nininggang ka aing jeung si Ujo. Bener-bener sia yang dipencit. Sok tinggal deui sia kurang ajar bisa mah deuleuh. Ku aing bakal ditewak ini mah. Si Hanan jadi muncak amarah nangtang. Laju nyamperkeun we beuki ngadeukeutan. Mang Jahid mereungeuh eta si Hanan nyamperkeun deui acan kapok cenah ieu calma jahat teh. Sugaan kudu ditinggang deui sakali deui. Kadawak nyokot batu nu rada gede. Pelawar ditinggangkeun kana tuurna balatu. Gabru. Si Hanan teh nepikeun ka ngarampel teu nepikeun ka ngeceng jehe karasa tuurna manili nu asa nyengsol ditinggang ku batu anu rada gede. Alah, kurang ajar. Aduh. Alah jang, keuna dewe tuh. Nepikeun ka ngarampeo jang. Tuurna kumang ditinggang. Nah hari mamang aya ku lenger-lenger teuing. Ditinggang ku batu sagede kitu. Nepikeun ka tuh. Can maka bisain hudang geuning. Ah, keun bae jang. Sina karasaeun wek dor. Si Hanan teh kusah kosewe hayang hudang tapi karasa tuurna teh manilinu anti kaduga cengkat-cengkat acan. Dina kayaana kitu. Si Kurdali penasaran kulantaran bieu teh ngadenge aya nu ngoceak. Nah kunaon cenah eta si Hanan oge nepikeun ka ngoceak. Basa disampeurkeun teh tetela kayaan si Hanan teh geus ngagoler. Bari nyekalan tuurna we jika anu tatu. Kunaon sia Hanan? Alah Kang, aduh teu kuat yeuh. Ieu tuur ditinggang ku eta kunyuk. Tetela kunyuk edan kunyuk gelo. Alah tuh batuna sagede kitu. Alah turungan yeuh. Kuring teu bisa cengkat-cengkat acan yeuh. Ya cing oge. Eta kunyuk teh gelo euy. Baragu sia bet eleh ku monyet, bet eleh ku kunyuk. Lebah mana eta kunyukna kurang ajar. Tuh Kang, tibelah ditu. Tiba lebah rungkun. Si Kurdali jadi penasaran bener cenah anu geus ninggang anak buahna teh monyet. Geus kitu mah si Kurdali teh nyamperkeun ngadeuketan ka eta rungkun. Kakara oge ngalengkahkeun sukuna. Teu kanyahoan aya nu ngabelesat batu arek nyasar kana tarang. Giep beunang ditewak ku si Kurdali. Kurang ajar. Geus aya nu kumaha wani tunggung tinggang sagarupa. Saha sia teh? Rasakeun yeuh. Babales ti aing. Kituna teh. Eta batu teh laju dialungkeun ka rungkun di piharep anu di jero rungkun teh bakal keuna katinggang. Belesat tarik kenaker. Kabeneran eta batu teh ngabalesat ka lebah Prawira. Gep atuh batu teh dicekal ditewak ku Prawira. Alah jang, tetela eta jalma mah hebat. Biar ditinggang ku umang ge ditewak bade jeung dibalikeun deui. Untung ku Ujang katewak deui. Anya mang. Eta jalma teh meureunan pupuhna. Pangabisana leuwih pun jual batan duaan. Keun, ieu batu ku kuring bakal ditinggangkeun. Kuring ge hayang nyoba-nyoba ya. Anya jang, sok ku Ujang tinggangkeun. Meureunan Ujang ge kabita lantaran resep jang ninggangan jalma teh. Sok tinggangkeun jang, sing tarik ulah asa-asa. Tapi kala jang, ulah ka ditinggangkeun. Emang arek nyawara heula jiga monyet. Keun karena disangka kunyuk. Mang Jahid nyaru-nyaru atawa niru-niru sora monyet we. Jika anu kabeunangan katinggang, puguh we atuh eta si Kurdali ti yakin teteh geuning cenah di jero rungkun teh tajalian ti kunyuk atawa monyet. Alah teteh lah bener euy. Kunyuk geuningan puas ya kunyuk. Beunang oge ku aing ditinggang. Anya jiga nama beunang Kang. Puas tak kunyuk teh lah. Man, sugan we keuna kana huluna sina kojor. Si Kurdali jeung baturna teh geus yakin lamun batu anu ditinggangkeun bieu teh keuna pisan kana sasaran. Kunyuk teh geus kabeunangan. Kakara oge eureun cacarita. Teu kanyahoan teu jero rungkun teh anu ngapelesat di batu tarik kenaker. Tek nyasar ninggang ka si Kurdali. Untung we si Kurdali teh henteu kapalingan kada kerikat ngalukas pedogna. Eta batu teh ditadah we ku pedogna. Trang nepikeun ka batu teh belah jadi dua. Ningali batu anu sakitu tarikna. Si Kurdali ge colok kaget. Waboa cenah lain kunyuk anu ninggang teh da sapiraku. Lamun kunyuk mah boga kakuatan nu pohara luar biasana. Alah, kurang ajar. Buah-buah lain kunyuk euy. Anu ninggang teh. Aku mah kitu Kang.
Nah ku sia teh katingali kapan batu anu bieu dialungkeun teh cepat nakar. Lain ku kunyuk jika ku manusia anu boga tenaga lapisan tenaga jero. Ah, sapiraku jelas kunyuk kadenge sorana ge. Anya Kang, piraku jelema mah. Dagoan sia ku aing urang buktikeun lamun di jero eta rungkun teh lain kunyuk. Tapi jelema kitu nate laju ngagajleng arek asup ka jero rungkun. Ugoe atuh Prawira jeung Mang Jahit teh kapaksa kurupating garajleng kaluar ti jero rungkun celegedeg celek napak dina lemah. Jelas nu kaluar ti jero rungkun teh lain kunyuk tapi dua urang jalma anu acan kanyahoan saha-sahana. Alah sia kurang ajar. Teteh lah sia teh lain kunyuk tapi jelema. Sia anu geus ninggang ka aing jeung ninggang kana kuah aing saha sia duaan teh. Ngaran kuring Jahit da ieu. Ieu dulur kuring nyaeta Prawira. Hebat oge maneh teh euy. Maneh mah tetelahan teu katipu. Bisa nganyawankeun lamun ninggang teh lain kunyuk tapi jelema. Basa ngadenge eta dua ngaran. Uguh we atuh si Gurdali teh mani ngahuleng. Sarua si Hanan jeung si Ojo ge mani kaget. Tetela bener geuning anu ninggang kamarenana teh lain monyet lain kunyuk tapi jalma nu tajilian ti Prawira jeung Mang Jahit. Boa-boa cenah eta dua jalma anu kungsi dicaritakeun anu geus kumawani ngahalang-halang ngahadang kana pagawean batureuna. Malahan kamari mah geus nyilakakeun si Raun saparakan ja. Jadi sia nu ngaran Prawira jeung si Jahit teh lakadalah sia panggih di dieu. Kurang ajar, sia duaan kudu dicangkalak, kudu diwarah, kudu dikojoran. Geus kumawani sia boga urusan jeung Karaman Gunung Walet. Ih, bukuy Kang Haja. Kuring nu hayang manggihan maraneh teh euy. Maraneh Karaman ti Gunung Walet kudu sagancangna ditumpas. Matak ayeuna nyentinakan oge ngahaja ieu teh. Tangtu maraneh tiluan teh arek nyentina laku kajahatan ka pilemuran. Moal bisa sia moal bisa. Satungtung aya kuring jeung Jang Prawira pagawean maneh teh moal laksana. Si Gurdali teh atuh panonna mani molotot. Si Gurdali anu kasohor gampang kahudang ngamarahna. Dan tabaradela juga gajleng ka Mang Jahit ngaheumbatkeun bedogna rek disabetkeun kana beung. Mang Jahit ge mani ngaranju kaget. Tetela eta gerakan si Gurdali teh sakitu cepatna. Untung we Mang Jahit masih keneh bisa ngagiwar lep atuh ngelok plos. Sebetan bedog teh nyamos ukurna kan tempat kosong. Curelat. Si Gurdali ngacorelat deui nyusul tepus panarajangna. Kiwari mah dampal sukuna teh arek ngajajak kana iga burung Mang Jahit. Mang Jahit gentak ngajeleung ka tukang. Plos atuh. Tecekan suku si Gurdali teh hanteukeun adi bae. Basa mireunge musuhna bisa nyingkahan 2 kali panarajangna. Atuh si Gurdali teh beuki panasaran, heak gajleng bet kurilap. Bedog arek disabetkeun deui kana beuheung. Rikat Mang Jahit ge ngagiwar. Plos sabetan bedog nyamos. Tapi eta bedog anu milepas teh ngan sakilat disabetkeun deui ka Mang Jahit. Kiwari marek disabetkeun kana dada. Ugue atuh Mang Jahit teh mani ngalenyap. Lantaran kecepatan gerak nate pohala luar biasa nah. Seret. Untung we Mang Jahit teh kaburu ngagiwar. Sok sanajan baju nate beunang kasabet mani rawek atuh. Alas ya haram jadol. Untung we henteu kena kana awak aing. Halah, ieu baju nepikeun ka rawek. Mang Jahit teh jadi reuwas kareureuhnakeun. Tetela ulin bedog eta si Gurdali teh henteu bisa dianggap enteng. Atuh kiwari mah eta Mang Jahit teh henteu bisa gagabah. Laju masang di jurusna, kuda-kudana teh mani rabat neuteup seukeut ka si Gurdali. Hebat oge euy ulin bedog maneh teh sia. Saha ngaran maneh teh? Poho. Kuring teh acananya ngaran maneh. Ngaran aing si Gurdali sia kurang ajar. Tadi ukur baju maneh anu rawek anu sobek beunang ku ieu bedog. Engke mah sia awak maneh bakal direncah ku dewek. Cok, kera buktikeun lah. Ulah alah Kang ngomong. Tampolong kaleng, belut Italian, tong ngomong ganeng, gelut sakalian. Sebrut
Atuh eta si Gurdali teu narajang deui. Bedogna katingali jika sababaraha hiji. Malahan mabakating ku cepet jika kilatan cahaya bodas we nu rek nyamar kana awak Mang Jahid. Mang Jahid ngutamakeun kacepatan gerakna. Sakapeung kujelang ajleng sakapeung balucat balicet nyingkahan sabatan bedog anu ngabahayakeun kana kasalamatan dirina. Teteh lakayaan Mang Jahid ripuh kangaranan lemor. Yang hareupan si Gurdali anu jago dina ngulinkeun bedogna. Basa sabatan bedog bisa disingkahan ngan rokaya. Tajongan dampal suku eta si Gurdali tenenggal pisan kana dada Mang Jahid. Cia borod bangkyung. Aduh sia kurang ajar. Halah. Aduh. Hihihihi. Sakedeung deui sia teh bakal modal sia. Beung sia ku aing bakal disabet. Kitu nate si Gurdali hanteu miceun kasempatan. Acuwe ngacorelat deui bari nyabetkeun pedogna dina kacepatan anu luar biasa. Rek nyabet kana beheung Mang Jahid. Mang Jahid anu kuda-kuda nate acan tetek da puguh bieu teh kabeunangan. Basa ningali kolebatna pedog. Arek nyasar kana beheung atuh mani reuwas. Ngan bae memeh eta bedogkeuna kana sasaran. Aya ciri anu ngacorelat bari nadah datangna bedog. Tang, koleweng, bedog teh ngoleweng puguh we atuh si Gurdali teh mani reuwas. Sedengkeun dari Mang Jahid ge meni ngamplong hatena lantaran teu jadi disabat ku eta bedog. Barang direret teteh lah anu geus ngahadang ngahalangan nadah datangna bedog teh tayelian ti Prawira anu keur nyekelan regang garing. Alah nuhun Jang. Geus nulungan Mang. Alah ampir-ampiran beheung Mang teh galenceng. Teteh lah teh si Gurdali teh ahli dina ulin bedog. Alah tarung teh seimbang kulantaran Mang lemor. Aja Mang gawe Mang kapengker. Ayeuna eta si Gurdali teh bade sing hareupan ku abdi Mang. Nya Jang, kade. Si Gurdali basa nyaho. Lamun bedogna teh pilit tadah ku Prawira atuh mani ngacengok kaget. Kulantaran sok sanajan ceneta Prawira nadah make pangpung garing tapi nepikeun ngapelentrang nganung harti eta pangpung garing teh bisa jadi pakarang anu bisa diandalkeun kulantaran dieusi ku tanaga jero atawa tanaga lapisan. Anu ngarti cenah eta calem anu ngaran si Prawira teh pangabisana lain bandrak-bandrakeun. Kurang ajar sia geus ngahalangan lamun biahan teh ditadah mah beheung batur sia teh bakal sapat bakal ngalekenceng deuleuh. Kuring si Prawira moal arek ngantep lamun nepikeun ka batur kuring teh silaka ditandasa ku anjeun Gurdali. Ku kituna ayeuna masok gerasing hareupan kuring si Prawira. Srog atuh Prawira teh maju dua lengkah ka hareup beuki deukeut ka si Gurdali. Si Gurdali ditang-tang sarupa kitu teh berejeung jadi panasaran nah nepikeun ka mana cenah kahebatan ieu si Prawira teh. Laju ngajerelat bari nyabetkeun deui bedogna. Na ulin jurus bedog anu kawilang hebat. Kolebat bedog teh. Jadi kilatan cahaya bodas anu rek nyamber ngadek ka Prawira. Tapi Prawira anu geus nyekel regang garing laju dipake nadah datangna eta bedog trang koleweng. Bedog si Gurdali teh nepikeun ka ngoleweng netelakeun tenaga jero. Eta Prawira teh leuwih bedas batan tenaga jero si Gurdali. Atuh sakedapan mah si Gurdali teh ukur marhatikeun we molohok mata simeuteun. Teu sangka cenah pangabisa si Prawira teh sakitu hebat luar biasa na. Kurang ajar sia hebat oge, tapi ulah waka gede hulu, ulah waka sombong. Sia bakal barakat nyawa, eta beheung teh bakal disabadkeun deuleuh. Kitu nate kentak kagaseleng deui bari ngaronjatkeun daya panarajangna hiuk lebat. Bedog terek nyamber dewe arek ngarenca awak Prawira terang. Bedog ditadah di kupangpung garing koleweng. Dina kayaan bedog eta si Gurdali ngoleweng. Bari jeung awak ngacarek-jek Prawira ngacerelat bari ngasupkeun panarajangna. Beletuk. Pangpung garing anu dicekel ku Prawira teh dibabukeun kana pikelang leungeun eta si Gurdali anu keur nyekel bedog. Pluk atuh bedogna teh kiwari maragrak. Hiu celebet. Beureub kenca Prawira teh nanggal pisan kana careaham banggyung.
Koloyong, baru. Sigur Dali anu pangawakanana Bayuyuh teh namruhan teu walakaya. Sedengkeun ari si Hanan jeung si Ujo basa nempo dununganna kiwaring geus namrud teh walakaya teh atuh manikah kitu nyangka. Lamun eta cenah Sigur Dali teh tetereleh jajaten ku jalma anu ngaran Prawira. Mitra waktosna geuning barantos teh nyekapannya. Sagala urang tuna jajar carita Prawira jawara wadalan pasantren dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun dina sadaya paratosanana puntenna dina sadaya kakiranganana Mang Ulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.